urang seri bebarengan nyerikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor Wilujeng siang, Pak. Siang. Abdi teh bade ngadu ka Bapak. Bade muntang saraya perkawis kejadian anu karandapan ku abdi. Kumaha. Abdi teh gaduh kios di tanah Napa Budi. Namun hiji waktos eta kios teh dikukud, Pak. Tah ganti rugi na. Ini mun dipaparin abdi teh ganti rugi. Ukur 3 juta. Cekap atuh 3 juta mah. Emang yang sabaraha? Hoyong abdi mah 50 juta. Nah, 50 juta nih awis-awis teh. Dadina jero kios na pun bojo. Aduh. Dok, salarosna numutkeun dokter abi teh sabaraha lami deui sih? Bapak teh panyawatna parah, Pak. Parna pisan ya teh. Tapi abdi ge salarosna upami nyarios sajujurna ka Bapak oge menyalahi kode etik kedokteran. Sabaraha lami, Dok? Ya paling di 10 lah. 10 tahun? Sanes. 10 bulan? Sanes. 10 dinten? Sanes. 10 jam? 10. 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Aduh.